illallah, la mawjuda illallah, la ilaha illallah, la ma'buda illallah, la ilaha illallah, la matluba illallah, la ilaha illallah, la maqsuda illallah. Bismillah tawakkalna ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ma antum illa basharum misluna wa ma anzalar rahmanu min syai'in in antum illa takdibun. Qalu nyararita ya sabul qaryah urang Antokiyah teh ma kana lapan man teu antum mari aranjeun kabeh nu tiluan teh illa basarun eta kecuali manusia misluna anu pantar kaula sadaya. Yani ngamaksad Allah man teu antum ari anjeun mursaluna eta nu diutus kabeh, bal antum balik tari anjeun basarun eta manusia misluna anu pantar kaula sadaya. Wa mangzala jeung teu nurunkeun sarahmanu nu maulas min syai'in tina naon-naon in teu antum ari aranjeun kabeh illa takdibuna kecuali ngabohongkeun aranjeun kabeh. Dijawab tak utusan palamma sami'atul dina samangsa ngadenge sarusul pirang-pirang utusan hada kana ieu omongan kana ieu kaul min ahli Antokiyah tati ahli Antokiyah qalu tah nyarita ieu rusul Rabbuna kana lapan Rabbuna ari pangeran abdi sadaya ya lamu eta uninga ya Rob inna sanyana abdi sadaya ilaikum karanjeun kabeh lam mursaluna eta yakin anu diutus kabeh wa ma jeung teu aya alaina eta tetep kabeh sadaya naon illal balagu kecuali ngadugikeun al mubinu anu netelakeun ay wajabat tegasna wajib alaina kabeh sadaya naon tablighur risalati nepikeun risalah li anna Allah lantaran sanyana Allah subhanahu barina masuci Allah wa ta'ala jeung malur Allah arsala eta geus ngutus Allah na kabeh sadaya ilaikum ka aranjeun kabeh bi anna wa kurekan yen ngajak kaula sararea kamarane kabeh minal batili tina pangbatalan ilal haqqi menuju kana hak ulantaran kitu pawajaba maka wajib alaikum karanjeun kabeh wae urang Antokiyah antus sadiku kana yen ngabenerkeun aranjeun kabeh kalamana kana omongan abdi sadaya wa tuminu jeung ngimankeun aranjeun kabeh billahi ka Gusti Allah wa birisalatina jeung kana karasulan abdi sadaya. Dijawab deui ku ahli Antokiyah palamma sami'atul samangsa ngadenge sa ahlu Antokiyah ta ahli lembur Antokiyah ada kana ieu kaul qalu tah nyarita ieu ahlu inna sanyana kami tatoyarna eta cilaka kami bikum ku sabab aranjeun kabeh nah kumaha kitu cilakana wadalika jeung ari eta toyarna andal mator eta sanyana cai hujan ubisa eta disengker ieu mator anhum ti ahlu hujan geus lila bahkan wa kasurat jeung loba bainahum eta tetep di antara ieu ahlu naon amrodun pirang-pirang panyakit mutalifatun anu beda-beda faqalu tuluy nyarita ieu ahlu ma asobat teu keuna na ka bisadaya naon hadil baliyatu ieu balai
illa bisa umi kudumikum kecuali ku goreng na datang arajeun kabeh ku virus dibawa ku arajeun kabeh da baheula macan aya mani eueuh nu kieu teh li anna lantaran sanyana kami maro aina eta teu ningali kami hadil asya akan aya pirang-pirang perkara qabla majiikum dina sameme datang na arajeun kabeh ila baldatina ka negara kami sumakolu tulu nyarita yalu antokiyah li rusuli ka pirang-pirang utusan ngancam ayeuna la ilam tang tahu lanarjumannakum wala yamassannakum minna adabun alim. Lain yakin lamun lam tang tahun tengeureunnan marane kabeh tengeureun tina dakwah lanarjumana tayakin bakal ngaranjam sanyana kami kum kamarane kabeh walaya masanna jeung yakin bakal keuna sanyana kum kamarane kabeh yakni ngamaksad Allah ilam takunu lamun tebukti marane kabeh muntahina eta nu ngeureunnan kabeh an halikum tina tingkah marane kabeh lanak tulanna tayakin bakal maehan sanyana kami kum kamarane kabeh bil hijaroti ku batu ditinggangan wa asoba jeung keune kum kamarane kabeh minati kami naon adabun siksa alimun anu nganyerikeun aya muallimun tegasna anu nganyerikeun syadidun anu pohara kumaha diancam kitu jawaban para utusan palamma sami'atul samangsa ngadenge sarusul pirang-pirang utusan hada kana ieu kaul minhum ti ahlu qalu tah nyarita ieu rusul ta'irukum ari anu nyilakakeun ka marane kabeh makum eta tetep sartana marane kabeh lain ku peda datangna kami aya asoba tegasna keunakum ka marane kabeh naon saumukum kagorengan marane kabeh bikuprikum kusabab kupurna marane kabeh wabi kadabikum jeung kusabab ngabohongkeunna marane kabeh yakni ngamaksad Allah asoba keuna kum ka marane kabeh naon asaumu kagorengan aing dukirtum bal antum qaumum musrifun naha in lamun dukirtum dibere peringatan aranjeun kabeh bal balik ta antum ari aranjeun kabeh kaumun eta kaum musrifuna anu ngaliwat batas anu leuwihkeun inu intum tegasna lamun di mau idohan di pituturan aranjeun kabeh billahi ku Allah tatoyartum tah nyilakakeun marane kabeh bina ka kami aw tawa'adtumu atawa ngancam marane kabehna ka kami birojmi ku diranjam bal balik tantum ari aranjeun kabeh kaumun eta kaum musyrikun anu malusrik kabeh patajrauna tuluy wani aranjeun kabeh ala qatli rusuli kana maehan pirang-pirang utusan pabalago tuluy nepi naon dalikal khobaru ieu berita habiban ka Habib Najar berita tentang rek dibunuhna para utusan tilu teh ku orang-orang Antokiyah nepi ieu beja ka Habib Najar sementara kan di awal geus dicaritakeun Habib Najar mah geus iman kana duaan teh sabab budakna jadi cager kumaha reaksi Habib Najar maka ketika ieu Habib Najar uninga kana berita eta anjeunna tuturubun datang ti tungtung kota menuju ka eta kota geusan nyalametkeun para utusan wajaa min aqsal madinati rajulun yas'a tarajul di dieu teh sina Habib Najar wajaa jeung datang min aqsal madinati ti tungtung kota sarajulun lalaki yas'a lempang gancang ieu rajul wa huwa jeung ari rajul teh Habibun Najar eta Habib An-Najar teh pada mulana teh kecekaul mutamad mah tukang kayu tapi waqala jeung adawu sa'asadi Syekh Sadi kana buktos Habibun Najar qasaron eta nu loba ngaringkesna waqala jeung buktos sawah bun waqala jeung nyarios sawah bun Wahab kana buktos ieu Habib Najar rajulan eta lalaki ya malu anu nyieun ieu rajul al hariro kana sutra ceuk Syekh Wahab mah lain tukang kayu tapi tukang sutra
wa kana jeung buktos naon manjiluhu imahna ye rajul inda aqsababil eta di dekeun tungtung panto min abwabil madinati tina pirang-pirang panto kota matak ketika datang utusan nu diutus ku Nabi Isa ka Antiokhia pangheulana pendak teh jeung Habib Najar sabab Habib Najar mah ayana di sisi kota di mimiti panto gerbang gitu lain di pusat kota. Wakana jeung buktos ieu Habib Najar sifatan Habib Najar teh rajulan eta hiji lalaki da sodakotin anu ngabogaan sodakoh tukang sodakoh bijami kasbi kusakabe kasabna ieu rajul ida amsa di mana-mana sore-sore ieu rajul payuk simu maka ngabagi ieu rajul hu kana ieu kasbu nispaini kana dua bagian. Kamana nu dua bagian eta payut imut tuluy mere dahar ieu rajul nispan ku sabagean liali ka pirang-pirang kulawargana ieu rajul sesana dikamanakeun wayata sodaku jeung gawe sodako ieu rajul binisbihi ku satengahna ieu kasbi al akhori anu sejen kasaha sodakohna alal fuqaroi ka pirang-pirang jalma fakir palamma balago tuluy samangsa nepihu ka ieu rajul naon anna kaum ausanya kaum na ieu rajul qasadu eta ngamaksud ieu kaum qatla rusuli kana maehan pirang-pirang utusan jaatah datang ieu rajul ka ieu kaum sa'ian barina leumpang gancang kumaha ceuk Habib Najar qala ya qaumi ittabi'ul mursalin ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Qala nyarios ieu rajul Habib Najar teh ya qaumi hei kaum kuring ittabi'u kudu nuturkeun aranjeun kabeh al mursalina kanu diutus kabeh sodik masduk jeung sampun teh ittabi'u tegasna kudu nuturkeun maraneh kabeh man kajalma la yas'alu anu teu menta ieu man kum ka maraneh kabeh ajron kana buruhan ikhlas wahum jeung ari man teh muhtaduna eta nu meunang pituduh kabeh wa fi riwayati Qatadah jeung eta tetep dina riwayat Qatadah kana buktos sahabibun Habib pigorin eta aya di jero guha ya budu ibadah ieu Habib robau ka pangeran Habib palamma balago tulus samangsa nepi ka ieu Habib naon khobarur rusuli berita pirang-pirang utusan atata datang ieu Habib hum ka ieu kaum padaharo tuluy ngadohirkeun ieu Habib dinahu kana agamana ieu Habib anu geus sarua jeung para rasul wa qala jeung nyarios ieu Habib al ayata kana ayat dicabajakeun ciri-ciri kebenaran eta rasul wa qala jeung ngadawuh Qatadah tu Qatadah laman taha dina samangsa nepi sahabibun Habib ila rusuli ka pirang-pirang utusan wa qala jeung nyarita ieu Habib lahum kayu kaum atas alune nah mentar lahum kayu rusul atas alune nah mentar anjeun kabeh ala hadir risalatin tepan kana ieu karusulan ajron kana ganja kana buruhan. Kalau nyarita ya rusul lah ente tayang di buruhan tayang di upload tayang balik di bahan kardus walakin nakulu jeung tatapina nyarita kami ittabi'u kana lapan ittabi'u kudu nuturkeun aranjeun kabeh pakola mangka nyarios ieu Habib ya qaumi hai kaum kaula ittabi'u kudu nuturkeun maraneh kabeh armul salina kanu diutus kabeh ittabi'u tegasna kudu nuturkeun maraneh kabeh man kajal malayas alun teu menta ieu man kum ka maraneh kabeh ajron kana ganjaran kana buruhan wa hum jeung ari ieu mursalin atawa man muhtaduna eta nu meunang pituduh kabeh wayaduna jeung ngajak ieu mursalin atawa rusul tawakman kum kamarene kabeh ilal huda kana pituduh wa ila tariqin jeung kana jalan mustaqimin anu lempeng kumaha reaksina
ti orang-orang Antokia. Palamma sami'a tuluy samangsa ngadenge kaum na ieu Habib dalika kana ieu kaum qalu tanyarita ieu kaum lahu ka ieu Habib antari anjeun kuntai tabukti anjeun mukhalifan eta nu dina kana agama kami geuning murtad maneh teh Habib wa muttabi'an jeung anu nuturkeun li dini aulai rusuli kana agama ieu pirang-pirang utusan kumaha ceuk Habib pakola maka nyarios saha Habibun Najari Habib Najar wa maliyala a'budul ladzi fatoroni wa ilaihi turja'un wa ma jeung ari naon li tetep ieu mapikeun li nafsi kadirina ya Habib wa birujui jeung nyarandekeun kana balik ilahim ka ieu kaum. Nah ari diri mah patoroni ari batur turjaun kadiri manu didopatkeun teh nyieun Allah kadirina ari ka Antokiah mah ngaidopatkeun teh balikna gitu. Kunaon sababna ieu teh aya paedahna. Naon paedahna? Li annal fitrata lantaran sanyana ari nyieun asarun nikmati eta asar tina nikmat, tapak tina nikmat. Wa kanat jeung bukti ieu nikmat alaika ya Habib adharu eta leuwih dohir. Wa pirujui jeung eta tetep dina dibalikeun turjaun makna jajri ari makna katolak. Jadi kadiri malus ka batur goreng gitu. Wa huwa jeung ari jajru kana eta bukti jajru al yaku eta leuwih pantes bihim ka ieu kaum. Wakila jeung dicaritakeun innahu naon innahu sanyana kalakuan lama kola dina waktu nyarita ya Habib ittabiul mursalin kana lapan ittabiul mursalin eta ceuk Habib teh ittabiu malayas alukum ajrohum mutadun. Naon anu dilakukeun ku orang-orang Antokia akhodu tah newak ieu ahlu atau ieu kaum ka ieu Habib ditarewak euy waropau jeung ngalaporkeun ieu kaum hu ka Habib ilal malaki ka raja dibejakeun ieu raja aya penyusup ieu raja aya jalma murtad pakola tuluy nyarita lau ka ieu Habib sal malaku raja akun tanah bukti anjeun tabian eta nuturkeun lahum ka ieu rusul pakola maka nyarios Habibun Habib wa maliyal a'budul ladzi fataroni wa ilaihi turja'un kana lapat wa ma liyala a'budul ladzi fataroni wa ilaihi turja'un. Summa qala tuluy nyarita deui sahabibun Habib nunjukkeun keimananana walaupun dengan konsekuensi pedih yang mungkin akan dia dapatkan karena prinsipnya dia telah beriman kepada Allah. A'attaidu min dunihi alihatan iyuridni rahmanu bidurril la tugni anni syafa'atuhum syai'aw wa la yungkidun. A'attahidu nah ngajadikeun kaula min dunihi tisalian tieula di alihatan kana pangeran. Istifhamun ari istifham bimaknal inkari eta kalawan mana inkar tegasna moal ngajadikeun pangeran di luar Allah. Aila attaidu tegasna moal ngajadikeun kaula min dunihi disagedengeun ieu ladi alihatan kana pangeran anu sejen. Iurid lamun ngamaksud ni ka kaula sarahman udat nu mawelas bidurin kana kamadaratan latubni tah moal nyugihkeun anni ti kuring naon syafa'atuhum pertolonganana ieu kaum syai'an kana naon-naon moal aya nu nolak madarati Allah. Allahumma la mani alima aqaita wala mu'tiya lima mana'ta. Naon anu digariskeun ku Allah jadi milik urang pasti gitu. Najan cek rasio teu mungkin, najan cek rasio hararese sawangsuna. Naon anu cek Allah lain milik urang, najan geus kadeule, najan kalangkang geus ayeuna kongkolak mata, adi halangan we da lain milik. Latubni moal bisa nyugihkeun anni syafa'atum syai'an. Ailatan paut tegasna moal bisa nolak anni ti kuring naon syafa'atuhum pertolongan ieu kaum syai'an kana naon-naon. Minas su'inya tina kagorengan wal makruhi jeung nu dipikangewa li annahu lantaran sanyana kalakuan la syafa'ata eta daya pertolongan eta tetep lahum pikeun ieu kaum
wala yungkidu jeung moal bisa nyalametkeun ieu kaum ni ka kaula la yukhlisu tegasna moal nyalametkeun ieu kaum ni ka kaula min dalikal makruhi tina eta nu dipegang ewa. Palama sami'a tuluy samangsa ngadenge sal kaum kalama Habibin kana caritaan Habib qalu nyarita ieu kaum ya Habibu hei Habib sing ingat ulah kapangaruhan ku para utusan innaha ula ar-rusuli sanyana ieu pirang-pirang utusan sodu eta ngahalangan ieu rusul kaka anjeun andini abaikatin agama pirang-pirang bapa anjeun parji geura balik anjeun Habib andini rusuli pindah tina agama pirang-pirang utusan sawangsuna wa illa jeung lamun teu irji naktulu tah bakal maehan kami kaka anjeun biasadil adabi kalawan pang banget-bangetna siksa. Eta kala sarua aja diancam tadi mengancam ka Rasul mengancam ka Habib Najar tapi Habib Najar teu unggut kalinuan teu gedag kaanginan teu mundur sasiku teu ngejat satu jang beas tetep mertahankeun nembongkeun dirina aya dina hak Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab ceuk Habib kalah kieu. Qala nyarios Habibun Habib jawaban bari ngajawab lahum kaya kaum inni idalla fi dhalalim mubin inni sanyana kaula idan dina nalikana irji lapi dolalin eta yakin aya dina kasasaran mubinin anu tetela lamun kaula balik berarti kaula teh aya dina dolal ain rajatu tegas lamun balik kaula ila dinikum kana agama marane kabeh badal islami dina sabada Islam laqad kuntu tayakin nyata bukti kaula pidolalin eta yakin eta aya dina kasasaran mubiminin anu tetela liana dina kumlantaran sanyeun agama marane kabeh batilun eta nu batil wa ba'da dalika jeung dina sabada ieu kaul tawajjaha madep ieu Habib ila rusuli ka pirang-pirang utusan pakola tuluy nyarita ieu Habib kaulah mama pinah tadi dia kunaon sababna nikmat iman nikmat Islam disebut nikmat anu pangbadagna kunaon nikmat Islam disebut afdalun ni'am jawabanana sabab musibah anu leuwih badag tibatan coplokna iman sabab musibah anu leuwih badag daripada pecahna iman dina hate kulantaran kitu nikmat iman jeung nikmat Islam mangrupakeun nikmat anu pangbadag-badagna mobil mahal nikmat mobil teh tapi ketika orang leungit mobil teh saparah leungit iman imah nugrah hati Allah luar biasa tapi ketika orang leungit iman henteu saparah kaleugitan coplokna iman anu aya dina dada pangna kitu naon sababna nikmat iman jeung nikmat Islam disebut afdalun ni'am jawabanana diantarana lantaran eueuh di musibah anu pangbadag-badagna eueuh di musibah anu pangnyeri-nyerina daripada coplokna iman dina dada paeh teh musibah tapi eta musibah henteu sabadag leungitna iman jeung leungitna Islam mana euy ayeuna mah Habib teh nyang hareup ka para utusan ceuk Habib ka utusan inni amantu bi rabbikum fasmaun inni sanyana kaula wahyu utusan amantu eta iman kaula bi rabbikum ka pangeran aranjeun kabeh jeun kaum kaula teh iman kaula mah iman pasma'u maka kudu ngadenge aranjeun kabeh ni ka kaula kila dicaritakeun naon udkhulu lapan udkhulu kudu asup anjeun al jannata ka sawarga aya palamakola tegasna tuluy dina samangsa nyarita Sahabibun Habib inni amantu bi rabbikum pasmaun kana lapan inni amantu bi rabbikum pasmaun akhodu tah narewak ieu kaum kaya Habib wasadu jeung nalian ieu kaum ala unuki kana pundukna ieu Habib silsilatan kana rante diborogod
pasolabu tuluy nyaralip ya kaum ka ieu Habib ala babil madinati dina panto kota dipajang digere wakola jeung ngadawu sasa disesadi wakan ujung bukti ya kaum yarmuna eta ngabaledogan ya kaummu ka ieu Habib bil hijarati ku batu teu cukup dipangangungku tapi dibaledogan. Tapi apa yang terjadi wahwa bari ieu Habib yaqulu eta nyarita ya Habib Allahumma hdi qaumi kana lapan Allahumma hdi qaumi Allahumma ya Allah ihdi muga maparin pituduh Gusti qaumi ka kaum kaula kunaon geuningan Habib teu ngamek jawabanana sabab Habib adalah waliullah sementara adat wali itu kudu ngaduakeun hade ka manusia teu meunang amek-amekan wali mah lamun aya wali amek-amekan lain wali eta mah wali good paling oge li anna data auliya illahi lantaran sanyana kabiasaan pirang-pirang wali Allah ta'ala barina malur Allah innahum sanyana ya auliya yad'una eta ngadaruakeun ya auliya linnasi ka manusia bil khairi kana kahadean wala yagdobuna jeung tara bendu ya auliya alaihim kayeun nas li anna sahibal godobi lantaran sanyana ari nu ngabogaan ka bendu wal adawati jeung permusuhan layakunu eta teu bukti sohibain sopin eta nu ngabogaan babalik pikir lain sifat wali pakai payakunu atuh kumaha bukti saha waliullahi ta'ala wali Allah ta'ala ya perbandingan kisahna amma sami tumna teu ngadenge maraneh kabeh anak Quraisan sanyana urang Quraisy kasaru eta meupeuskeun ieu Quraisy sinnan nabi kana waos Kanjeng Nabi anu mulya dina waktu perang Uhud bil hajari ku batu tapi wa huwa bari ari Kanjeng Nabi yad'u eta ngadua Kanjeng Nabi lahum ka ieu Quraisy wa yaqulu jeung jarita ieu Nabi ceuk Nabi Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun Allahumma ya Allah ihdi muga maparin pituduh Gusti qaumi ka kaum kaula fa innahum makasanya ieu qaumi la ya'lamuna eta teu nyarahun ieu kaum itu ari wali mah dicontohan ku Kanjeng Nabi di kawaosna rontok di baledog sugan keluar kata-kata anu ngambek anu nunjukeun ngambek sugan keluar bahasa-bahasa umpatan-umpatan bahasa caci maki henteu nu aya Kangjeng Nabi malah ngadung Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun persis nu dilakukeun ku Habib Najjar ketika anjeunna disalib, ketika anjeunna dibaledogan orang-orang Antiokhia. Bukan sumpah serapah yang keluar dari mulutnya, bukan caci maki yang keluar dari mulutnya, berupa tetapi untaian doa nan indah Allahumma hdi qaumi ya Allah bere pituduh kaum kaula. Waqala jeung ngadawu salah Hasan Hasan ja'alu ngajaradikeun ieu kaum ka ieu Habib aroban kana sabagian paja'alu tuluy ngajadikeun ieu kaum ka ieu Habib pisauqil madinati di pasar kota wa qabruhu jeung ari kuburanana ieu Habib bi Antiokhia ta aya di lembur Antiokhia wa adkhala jeung ngasupkeun ka ieu Habib sallallahu taala Gusti Allah taala al jannata ka sawarga hatta yurzaqo sehingga dirizkian ieu Habib biha dieu jannah sebab mautna maut syahid hari maut syahid wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahyaun inda rabbihim yurzaqun wakila jeung dicaritakeun naon palam ma'adaba tuluy dina samang sanyiksa ka ieu Habib sa kaum na Habib
wasoro jeung jadi Habib muhtadorron eta nu sakarat beak di baledoga kasapa tah mukakeun saalo Gusti Allah taala baina malur Allah an basori tina paningalina ya Habib algito akana tutup-tutup sehingga waro ajeng ningali ya Habib al jannata kasawarga dibibita ku surga. Wakil ajeng dicaritakeun ya sohiban nafsil mutmainnah nu ngabogaan jiwa nu tentrem kudu asup anjeun al jannata kasawarga nu nalkinana ge langsung ku malaikat. Wakun jeung kudu bukti anjeun aminan eta nu aman min adabillahi tina siksaan Allah taala baina malur Allah. Fa inda dalika mangka dina nalikana ye kila qala nyarios sahabibun Habib laman tahadina waktu nepi naon basorhu paningalina ya Habib ilal jannati kasawarga cek Habib qala ya laita qaumi ya'lamuna bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Qala nyarios ya Habib ya laita duhayang teuing sa qaumi kaum kuring ya lamuna eta nyarahun ieu kaum bima kusabab naon goparo geus ngampura lika kuring sarobi pangeran kuring nyata kusabab keimanan teh wa ja'ala jeung ngajadikeun ieu robi nika kuring minal mukromina tireng-rengan jalma nu dimulyakeun kabeh buktina rek maot na ge dibibit ka surga ditinggalikeun surga. Tamana ngarep-ngarep sabibun Habib bi aya lama kurekan dia nyahun sa kaumna ieu Habib bi ayi sababin kunaon sababna goparo geus ngampura salu Gusti Allah taala baina malur Allah lahu ka ieu Habib wa akrama jeung geus ngamulyakeun Allahu ka ieu Habib liar gobu karena supaya resepeun ieu kaum pidinil islami dina agama Islam. Palam makutila tuluina samangsa dibunuh sahabibun Habib godobata bendu sallallahu taala Gusti Allah taala alaihim ka ieu kaum wa ajala jeung ngagancangkeun Allah lahum ka ieu kaum an nikmata kana siksa langsung disiksa harita keneh kaum bohongan ngabunuh Habib wa amaro jeung marentah sallallahu Gusti Allah Jabrail ka malaikat Jibril alaihi salam ayyuhlika kana yen ngaruksakeun ieu Jabrail hum ka ieu kaum. Pajaa tuluy datang sa Jabrailu malaikat Jibril alaihi salatu wassalam bi amrillahi kalawan perintah Allah taala bina malur Allah ila babil madinati kana panto kota wa khoda jeung nyokot ieu Jabrail misra'aihi kana dua tungtungna ieu Madinah wa haroka jeung musikeun ieu Jabrail al Madinata ka kota wa soha jeung ngacerit ieu Jabrail soihatan kalawan jeritan adimatan anu pohara anu gede pamatu tuluy mararaot ieu kaum jami'an barina sakabehna dabongan orang-orang Antiokhia bukan hanya tidak beriman kautusan anu diutus ku Allah melalui perantara Nabi Isa alaihissalam tetapi maranehanana di samping teiman oge membuat makar, membuat perbuatan dolim yakni ngabunuh lain ngan saukur sodik masnuk jeung sampun anu dibunuh hatta Habib Najar orang internal manehanana bagian ti kaum maranehanana tapi menyatakan iman ka para rasul akhirna Habib Najar milu ditindas milu dibunuh anu akhir Allah benduk nurunkeun siksa kaeta kaum Antiokhia. Mudah-mudahan budak sadaya tiasa ngalap iktibar tina ieu kisah sareng kejadian cekaplah sakitu dan ditutup biasa orang say halau ieu kanu ngaromen jang pajar alhamdulillah tiasa ti awal alhamdulillah. Ahmad Sahid nyeri ngaos ngaji mangga. Muhammad Ubay Badar hadir haji alhamdulillah.
Artinya Denis Ramdhani Ciberem hadir opon alhamdulillah tiap penting hadir Abi Thohir Subang ngiring tabaruk ngaos ang mangga. Robi Ahmad Taufik Bungbulang hadir alhamdulillah. Same Aminuddin hadir manteng uyal itu Jambinya luar biasa. Same Kang Same. Utin Mustautinah Ciawi Gebang Kuningan ngiringan tabarukan Kang Haji mugia tambi berkat Kang Haji amin ya Allah ya Robbal alamin. Same Abu Inodin numpang naros buya kunaon kadang ayat ieu salamun qalami rabbi rahim sok diulang keur ngaos Yasin eta mah dina Yasin Padilahnya aya khusus Yasin Padilah awasan-awasanana. Salam kela Anton Kartono ngiring ngaos mangga cekap sakitunya wallahu a'lam bissawab. Rabbi fa'na bima 'allamtana rabbi alimna alladzi yanfa'una rabbi faqina wa faqiyalana wa qarabati lana bidina tawassalna bi ta'alumi tawassalna bi ta'limi antar zuqana alwasi'a wa antar zuqana soni teal garuti made pengersa ieu telat me hadirnya.